beres salat doa langsung tadi bener baik tengah puting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kala luar pret digerokeun ku nyana keluar ayo gerak mesti keluar lupat ayo mama mau moal kan mama ayo mama maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ndek ke mama nu keluar jangan mukakeun ge mama henteu maneh bae mama mah ngan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh salaman teu kudu salaman geus ulah kabura penjaga sih ya ke kalau luar kabeh plok beres ngunci deui plok padahal di dulu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum iya kamarana kosong tinggal ayah mama bae keur salat duha Allahu Akbar bisa ditanya Ustaz duha maca Quran zikir ke salat zuhur Allahu Akbar tas zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu Akbar cak penjaga aing irhananya nanya ya bisa aja jana akhirnya minta nyana ngadeketan mak punten kula ieu minta kesempatan dek ngobrol wae ka dia ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek dana jujur awak jujur aya eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teu kadeuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kala luar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kala luar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beuntak bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu eta penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mamana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ke hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bae asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkesela ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahan anak maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kala luar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara singgala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku mama kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget
mama ulah sok macem-macem mama mah teu macem-macem kos fotot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadeule ku mama zolim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu teu muka. Pertanyaan kedua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu. Pertanyaan kedua coba kunaon? Batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atunya nama di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu tadi ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal di penjara bae kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirnya caknyana orang baralik bayu baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya